Gusti tengenan batu malam minggu teh sok aya nu ngalancong. Urang masa sapu ngabarsian ieu ge da tek percuma tuh da moal aya nu ngalancong. Coba hujan kieu ngeri rincik meureunna aya nu ngalancong mah dikeukepan ngeunaheun. Ieu mah nu ngalancong mah boro-boro aya nu ngeukepan. Sugan ucing ge mun ngadeuketan teh. Batur mah geus geulis kieu teh aya nu ngalancong, ai malam minggu teh aya nu mawa martabak, aya nu mawa baso. Ieu mah boro-boro aing mah hirup teh tara aya nu ngalancong ai malam minggu teh. Gusti. Kieu geuninganan hirup ngaranda ge da geuningan eueuh anu jet ngalancong. Tapi eta teh semenjak aya eta tah tetangga sabeula. Sabeula. Menjak aya manehna tah anu lalaki teh ulin teh liwat we deui ka ditu liwat deui ka ditu. Coba eureun di dieu atuh ai mawa baso teh urang ge hayang da. Sabeula aing mah budak eta teh. Dang pendatang oge. Hirup urang mana-mana oge cing di dieu. Aing ya urang pribumi di dieu. Arampun. Di jalan si Atere ka dieu. Geus-geulisan ya. Idang-danan meni geus ti beureum nepi ka hideung, ti hideung nepi ka beureum deui. Jadi datang mah nya. Tapi era ku cenah si urang kan anyar di kieu teh. Bener teh si Icitnya nyeun ieu mere jalan teh. Ieu teh boga kenalan di Facebook teh. Imahna sisi jalan. Tadi ku mau imah. Tadi we ah. Aing geus mawa rambutan ieu jan si Icit juga kesebut. Ya, Mereka nasi sanes. sanes. Ka bumina ieu ning. Ih ka dieu wae Hah? Dia ge da aya lowongan. Teu dek kapanggihan jeung si ieu si Icing ning na Facebookna. Si Ici Heeh. Bumina paling mana? penyaho teu apal. Nah, teu apal dari mana sisi jalan cenah. Teu apal teu wauing mah da. Si Ici mending ka dieu wae atuh tuh lalega da geus dibersihan ku nasi geus disapuan buru. Emang enak Eta naon naon? Justru tadi dari Facebook teh janjian manangan tadi berikan martabak. Coba jalan jauh. Ngeunah meureunnya hujan-hujan kieu ngadahar martabak. Nya loba reungit deui di lembur dieu mah. Lain reungit ieu eta mah Naonna tuh? onta ngegel Onta. nya. Oh, nya tuh paling nya Ieu reka mana? reka neng Ici. Nya Eta si tangkurak Ici, deui si Ici, deui si Ici, deui si Ici. Naon si Ici? Kedeng-kedeng si Ici. Aing iraha atuh di lancongan. Meni sararebel aing mah. An si Ici deui anu ditanyakeun teh. Iraha si Narsi ditanyakeun atuh. Assalamualaikum. Cara sih atau ngetok-ngetok pantau ngesalkan penting-penting Asa aja. teu nyaho karek digileuk ku aing Ieu aku bedegong. ya kajeut. Ih, melaku atuh. Waalaikumsalam. Ari neangan saha? Ici naya teh. Kunaon kudu neangan si Ici? Ih lanceukna. Kurang geulis lanceukna. Kudu neangan si Ici. Henteu teh eta rek ka Ici. Kayak kurang dipanggil tuh nya. Ici. Gimana sia? Ku anu neangan sia. Modal aja. Gerak keluar ilik tuh. Di can pegat. Ih, bermalah kenal mana kresek-kresek. Lajeng sia, lajeng aing. Eta mah martabak. Kedeung kita. Bajadi. Oh, Ning beda jeung di foto na. Si ada Facebook lain. Ici nya. gimana? Foto nama langsing nanti. Ini gimana sih? Kan kami pas ngaju tuh. Rambut lagi kan pirang bodas.
Kenapa tuh nama? Ini sudah sanes Adi Icil sanes Icil sugan ieu tah cenasi anu rambut teh mah cenasi. Oh, iya nu tadi di jalan megat abi juga. Iya, tapi abis ini kamari emang lagi chattingan sareng lagi kemarin kamu tadi tahunya di geda hanya cicing dia teh eta teh ada cicing mau martabak teh coba nih Cari tuh lah tuh. di lebat apa di payung Video itu. nanti satu ada mau kopi ada Nyanyi. aduh kayaknya hormonnya orang pakai profil batu daerah kayaknya lagi tinggal ikhlas nah. Tuh kan bener kasih Ici antara laki teh. Was Ici. Nabrak. Seorang mana-mana tarik anyar di dia. Awas ya. Salaki batur di godaan ayeuna. Kabogoh batur di godaan ayeuna. Isukan mah komo merenang. Menaing boga salaki kusnya direbut, Ici. Awas samperkeun. Nek penta martabak masa kalian. Sapus ya. Jadi teh enak ya repot. Enakan wae, teh enak mah kasih kucing. Mana martabak mah? Saya mah sanes rambutan. Ya, ada hilap deh. Karena senau ke martabak telur nanya ima keluarna doang di baru luar. Ulah seri aa, itu martabak lu pas ieu. Rambutan, martabak telur aya buluan. Makasih pesenan teh. Salah Ece. Kunaon eta mau sapu? Mane? Mana teh warga anyar di dieu teh meureunna. Wani-wanian ngagoda salaki batur eta teh. Oh, salaki batur. Heeh. Mana tadi kulit tadi jadi ke belah ieu. Gara-gara aya mane. Kalau dulu tuh apa nono? Senasi. Ini ada rigid yang ngari juga paneh teh. Ici? Atau ya rizit mah kecuk. Kita sering ngomel. Ada lucu jadi itu. Sinasi jadi amak habis. Mana emang daek ka ieu jelema ieu? Da abi mah karakter dak atuh teh. Mending ka urang mana dumuk-dumuk urang maranda. Di mana haun? Statusnya kamari cenah boga salaki, tapi ayeuna teu boga salaki cenah. Ya berarti ada sama jeung Ece. Itu bukan salah Kim. Oh gitu teh randanya. Tapi geus aya surat-suratna teu? Surat orang loba tuh. Oh bodong pastina. Loba. Surat loba main bodong. Cah ada wae di uring tadinya. Tadi itu tuh ibadah itu udah lega. Oh ada itu mah baru bersih. Resepna izin. Kok jelema kos ki dipakai resep tuh. Udah dinya itu bunga bodas jika ini. Atuh Tulisan malulu. Yo, Ece anu kieu mah zaman now. Nyaho teu ada zaman now ayeuna. Henteu. Pan ieu mah ka salon ka ditu. Di warna dicet. Oh si Ece nyalon. Nyalon mah lurah. Nyalon RT. Oh, Ece. Satu tong ribut bae. Ih, abi mah tuh ajakan ribut atau jelasin awe. Ujung-ujung ada tadi. Mai iki anyar teh dia. Anyar lah. Paling ke kamari sore mana teh datang ka dieu. Terus hubunganna kunaon namun saya teh penting izin. Atuh urang teh setiap malam minggu teh mane aya nu ulin. Mun liwat teh ka dieu deui atuh. Atuh di bel ka bogoh. Ay, gitu di deta aya nu kurame kan eta. Dari Ece jenarsi ada tanda Baru kenal coba. Saha maneh? kita lancip. Mana lancipnya nya? Parawarah tadi maneh tah. Kurang itu sampai sikapna sampai wae. Kita bisa ngawana main parawan. Teu bisa urang ge, urang dilangkah. Dilangkah Nah. 10 kali kumanehna. Nah, geuningan ai lancipna parawan ai Lancip adina 10 kali. ada. Namun Kumanehna bagi kawin.
Bener cek geus 3 kali. Mantap Ya, mana? ada, Mantap mana muka urang ka manehna. Urang mah Beda. lawan. Atuh Ih, heh maneh. Nah, Iya teh lalaki teh deka urang. ini ka urang daripada mana kan Ih, biji. Ih, jadi parabot kieu. Geus tentukeun bae sia keur gede kasalahan. ayeuna mah pilih ya di antara tilu iya nu asli nu mana sok. Ayo. Nu asli gua dipilih nu mana nu asli. da tujuanna ka Si. Ici. Tuh cek, nama jeung ka Ici. Sama Sana si teh rapat kumaha sih? Rapatan kene urang. Ih, kok murung lewat. Si coba kok promosi. Ya tuh perlu promosi mah ayeuna mah. Pantas we. Telah Endorse. obat yang Lah dipromosi. ieu teh ngobrol naon? Kemarin buat kemana ya, mana ku teu sadar. Tuh Mana tapi kan wae. da resepna kasih Ici atuh. Ya, Karena angke mah ya. mana ka dieu teh serangan, tiluan, da dieu teh geuning aya awe teh tilu. Engke mah Mau ngajak batur. baturna. Kan chattinganna ge jeung Ici. Heeh, aya mah geus nyaho daripada parabut maneh, urang ge mundur. Tapi ayeuna mah parabut mending- maneh dieu. Menen jahay urang ngilu ka imah. Kok bisa jadi iluan parabut sih? Bae aya mah geus sayang. Kirain Oh, mau geus kieu geus beukieun tah. Si Oce mah geus mangkat ka ditu. Geura sare geura HS. Biar kan Wadah cuma kayak parawan sia kene. gandeng. Cuma parawan kene buat aja satu. Heeh. Si sareng batur. Lah kudu kunaon sia ka ieu bawa. Geuleuh enak Kan kalau. ieu mah ngeundahin nang pieuran bae. Geuleuh urang mah ka keluarga ieu teh. Anyar-anyar ge. Geuleuh kunaon coba aing nanya. Geuleuh we atuh naon teh ngan direbut wae boga naon teh. Ih, sareng ngarebut aing mah dan teh. Cing ulah berak ngomong. Enggak sih, aing kerebut kenaon tuh lalaki lagi di steret. Isi tuh. Ih ho. Ih. Mar bukan. Ya adi ayeuna adi mana rek kawin ini mana kan kawin. Bener sih. Anjir lah kumaha tuh. Eta wanitanya. Era tuh mah Tuh, aing teh era kaliwat deui. Iya geus biasa. Peotnya pasina. Ih, Lalaki teh arep mun da peot. masih kene. Oh, ai banget mah henteu, ai banget mah henteu eta. Atau perlu ku aing dibuka? Ah, perlu Iya atuh. aku embung. Tuh, ya, Perawan. ai kalalaki mau tunjukkeun eta anak peot apa teu berarti Oh, peot. lalaki nage. Mantak itu kita laku meureun. Ih, Bungeun. ih, emang kudu dipromosikeun tuh aing parawan tuan. Aing kesal aing ka budak itu. Cek. Kan mana tuh malah berdua anak-anak itu. Dengan tuh emosi. Susumburan. Ayo orang Mohon. Kan baliknya kan itu gandeng, nanti gua nggak sare. Karena harus dimulai hayu di ditu Mending urang geus kieu tolong. wae, mana ada janjian di mana? Oh, udah di dieu gandeng urang mah. Ici mah tuh bisa ngomel, kan pemalu. Aduh, Ici mah bae. diserahkan ke kajen, bakal-kali diserahkan. Di luar bae atuh ketemuanna. Kumaha Mana aing enak gitu. daripada di Daripada di kota tangga itu gandeng. Gandeng mana? Mana nu gandeng? Daripada di Garbag RT mendingan ngebalik kali itu. Buru balik. Mana enak gua ngalapor ke RT. Padahal mana lagi parah. Kan ameng lagi di luar. Tuh amang di luar kita tuh penyerendengan nah eta Oh, jangan rerendengan. ngadu-ngadu ke RT. Atuh kajen daripada ngadu ka polisi. Iya sana jadi iklan jeung ge teu laku mah teu laku. Ulah sok Pentingan terdapat. mana daek urang dibalas Jadi gitu geus kan. jelas, mah jelas ieu mah rarapat lah eta kos. Bisa tuh, nah ribut teh. Cek, era ku batur. Anggo satu nasi rek balik. Man balik bare sare. Lain ge ayu rek balik. Ayu. Ayu. Enggeus lah eta geus dibogo ka mana. Mana mah itu cing lah ulah ikut campur wae. Kok main pasar sih mana? Ulah ikut campur. Mana ge cek lah cek. Cuma urang. Bisa balik wae atuh. Balik. Dengan sepuluh ribu Mendingan hati ayo gitu. Oke era ieu salah. Memberikan diklarkeun bae. Balik. Balik mah. Mana yang mau balik ka urang? Langsung balik urang anu. Heh, ieu urang mah gembur urang. Mana di dia Urang anyar. di dia aja ge beli taneuh. Heh, anyar Mana nih. di dia ngontrak. Cek saya itu imah salak di paninggalan salak itu setelah saya nyuruh Saha itu kene. naik gesi itu gesi jual ku saraki. So tahu. Sepeta. Cek masa tahu. Meneuh. Naon melotot mana? Bung, Balik mah. bung. Lu kuan sare. Oh, wes seret. Ayo mah. Eta kapajong ta. Anjing tah kali ge. Bawa tah. Ieu nang rambutan ternyata. Oh. Sia teh ditipu. Anu nya. Ditipu. Ya orang diberekeun ka urang. Tuh man bawa. Orang martabak lagi gagal. Tapi Tipu. tapi lamun bisa mah maneh kudu pindah ti dieu. Pindah. Main ke
keong main pindah-pindah wae. Pokoknya mah keluarga ieu kudu pindah. Pindah Nah, kumaha itu bisa atau karena kesan lupa beta pindah ka Hubunganna dieu. kudu pindah. Pokoknya mah pindah we ulah icing di dieu. Mata kitu teh beneran di dieu ngaku jadinya telah Satu lah urang mah geus kawin 20 kali. 20 kali pun teu bener wae. Atuh ngaranna ge jelema. Jelema anu kumaha? Atuh nangan anu nyaman di hate aya jelema mah. Itu nyaman di hate mah Nyayang di naon? hate naon nyayang di hate atuh. Ha itu nyaman di hate mah kunaon? Rek Anu dipiara nyaman, wae. anu kumaha? Ribut wae. Kana mah nyaman teh anu bisa ngabahagiakeun Geus dunia lah, plus akhirat. segala curhat mending balik. Tidak sah, ini edan. Ini aing pakai. Teuing eta mah si atuh jual ka abi apa kan cenah sih. Kan meureun mah janjian jeung Icin. Nah, atuh cenah sih nu ngadat. Abi kan anya di dieu teh. Dia adat ku tetangga. Kemudian tuh kenalin mereka si Narsis teh. Yang satu kan aya nama kadu pamajikan. Kadu Maduda. ai kamari cenah. Bohong, Cek cenah bohong. sih. Tadi ngomong cenah. Bukan pamajikan. Karena terkenal ka si Narsis. Bohong, bohong. Mah geus duda, geus lila, geus 3 tahun. Lila. Sudah di luar. Ya sebelum aing boga tetangga teh. Rampas pun aing mah. Nah, kuncinya di mana? Ampun, ting kuncinya eueuh poho. Kumaha ngehes di mana atuh? Aing mah ieu meureunna ngehes di luar, coba udah ngeukepan. Aduh, kuncinya poho-poho ting kieu aya geus nini teh sok loba poho. Ah, mana di kunci teh? Bah, abah, poho teu boga salaki. Aduh, teh ngana. Gogoroan kasat teu boga salaki. Cek. Atuh urang teh enak cenah sih mana karaka panggih pisan mah nya hayang nyiu. Yang sorangan cenah sih mah adatna. Geus aya usaha saha. Tadi kan cenah sih ngomong cenah dilaporkeun ka RT untuk ka polisi. Ada orang teh kumpul kebo ieu, ada orang kebo kabeh awakna. Ulah seuri ya, ulah seuri. Teh ngomong teh sok kitu. Yang geut ayeuna rek kuing, tapi anyum heula. Bu nanya ayo wae di tadi kene. Cek. Merek. Kewe atuh amun amang deui bandi dibere. Bere para piring-piringnya ku habis bere. Arek nyium naon gitu dibere ku mati mah. Sadetik nyum kening. Aduh, kumaha nya? Kecen nasi ngintip, mun teu di kucen nasi dipoto. Jadi disebar ke di sosial media di Facebook. Kan abi nu era. Yang itu saya mau merek arek balik. Oke wae amun geus dihalalkeun. Itu tujuanna bener mah ka abi. Amat tulus kaici. Seriusan tulus? Tulus atuh nyantos satu arek balik emang merek. Nyantos satu kayak emang deui nya. Tapi kayak Pak Abi dikabaran heula amun cenah si taya dibunuh. Karakan mah Nya ke bentrok deui nyantos arek itu. Tadi di jalan berapa? Martabak. gelas tinggalin batangku adat itu jeung hayangan nyium geuning.